dina kayaan Paroman Nguyung jeung sieun ku anu jadi guru harita nyaritakeun ngeunaan kagagalan teu bisa panggih jeung Nang Bule sabab dihalangan ku Manggali. Malah kungsi tarung tapi Andaru kasoran eres jajaten. Anu saterusna ngan bisa nepikeun caritaanana ka Kisang Kawulung anu mere waktu 3 poe ka Nang Bule mun hayang ngabebaskeun Saraswati anu jadi ninina. Kisang Kawulung dina kayan bari ngambek terus nyarita. Dasar murid belagu goblok si aing sia. Daru teu bisa dianalkeun sakoblok. Ngalaksanakeun tugas anu saukur kitu patut. Si lain geus teu metu. Asa teu guna sia. Dewek gablak murid kawas si lain daru. Bisa eleh taruh ngalawanan si Gali. Anu ngajaga sumur legok panamping. Iya mah ya. Si belagug. Beakeun ku sorangan si lain madaru. Ngalaksanakeun parentah nu jadi guru. Kalah kagagal si lain teh. Maknya ku aing kudu dibebekeun sebobadok teh sia. Si lain bener-bener cangkar kahen. Murid gagal si lain madaru. Kisang Kawulung nyarekan ka Andaru anu dianggapna asa teu guna jadi muridna. Sabab geus gagal dina ngalaksanakeun tugas ti anu jadi guruna. Andaru ngan saukur bisa ngeluk tungkul, lirebut menang mabuk. Minta dihampurakeun jadi guruna sarta narimakeun kana kalemahanana. Daru minta dihampura ge guru. Serta narimakeun kana kelemahan diri. Daru gagal teu bisa panggih jeung si Nang Bule. Lantaran dihalangan ku si Gali. Lumasa daru teh teu mampu ki guru. Sakali dihampura, hampura daru ki guru. Harita ngeunaan kajadian patelak jeung Sandika mah harita ku Andalu henteu dicaritakeun kanu jadi guruna. Saraswati nu aya di jero enggon dina kayan masih aya dina pangaruh panglumpuhan, harita bisa ngadenge kalayan jelas karena obrolan Kisang Kawulung jeung Andaru anu jadi muridna. Saraswati galecok ngomong dina jero hatena. Incu ambu Nang Bule. Berkutu sangka hidup jadi kalah kakabaud karena iya masalah geningan Kasep. Amu ayeuna kalaka dijadikeun sandra seperti kieu. Tindakan Kisang Kawulung memang teu nyatria. Tapi mun sakirana bakal ngabayakeun pikeun keselamatan incu amu. Lebih hade hidup ulah datang ke dia Kasep Nang Bule. Dina kayaan keur kitu Kisang Kawulung harita asup ka jero enggon betus carita. Si lain pasti ngadengekeun obrolan dewek jeung si Daru. Anu matak dewek nandeskeun sakali deui. Mun nepikeun ka si Nang Bule intu si lain eueuh wae datang, bisa dipastikan si lain anu bakal jadi korban Saraswati. Anu jelas sameme si lain dibinasakeun kapaksa si lain dijadikeun heula pamuas nafsu ku dewek. Ngalimet dewek ieu. Eta kanyataan anu bakal karadapan ku si lain Saraswati. Mun tapikeun ka si Nang Bule eueuh wae datang. Saraswati nyobaan nyadarkeun Kisang Kawulung ku caritaan. Kisang Kawulung, mun anjeun memang hayang api milik catatan rahasia nu aya di incu kuring Nang Bule. Nah teu leuwih hade didatangan langsung ka sumur legok panamping. Bahwa kuring sanajan ayeuna pangaruh panglumpuhan, kuring tangtu bisa mantuan nyarita kanu jadi incu. Sangkan masrahkeun catatan rahasia ka anjeun.
Kitu ari cek pamikiran kuring mah Ki Sangkal Bulung. Ki Sangkal Bulung kalah kanyong serikeun kana caitana Saraswati. Si laing kudu ngarti Saraswati. Keuna naon dewek make kudu hese capek datang ke Sumerlegok Panamping sagarupa. Sabab katang tuan ti dewek geus jelas. Sinang bule incu si lain kudu aya datang ka dieu bari masrakeun catatan rahasia teh. Saterusna si lain bakal dibebaskeun ku dewek. Si kepamadegan dewek moal bisa robah Saraswati. Mun tepikeun ka sinang bule eueuh datang nganu harti geus teu nyaaheun ka si lain anu jadi ninina. Sarta tega nu jadi nini samemeh dibinasakeun ku dewek. Ku dewek bakal dipake pamuas nafsu. Ngalimat deweknya geus si lain geus kolot tapi masih keneh nyeuneu euy. Masih keneh sengehan, peungkeur. Alus ngarawat awak si lain euy. Mejeuna lah ku dewek digulang gaper. Sami moge jadi naon teh? Sugoma ka dewekna. Jadi si lain mah kali tinggal ngadu milik we Saraswatinya. Geus ngarasa puas nyaritana ka Ki Sangkal Bulung kaluar ti jero enggon. Saterusna datang deui ka Andaru anu masih diuksila can ingkah ti tempatna. Ki Sangkal Bulung terus nyarita deui ka Andaru. Dewek rek nanyakeun ka selain Daru. Nanyakeun naon teh Ki Guru? Tadi waktu si lain orang lampah mulang ka Pasir Gumarang. Aya jalma anu nuturkeun ka si lain teu? Andaru ngahulung sakedeung teu dados ngajawab. Henteu saha anu nuturkeun atuh Ki Guru? Andaru memang teu nyahoeun. Mun manehna aya anu nguntit nuturkeun. Kituna teh da pugurasan ti jeung Sandika nu kuntitna dina jarak anu anggang. Ki Sangkal Bulung krung bari peureum sakedeung nyah beuntat terus nyarita. Cek geteran batin dewek mah bakal aya 2 urang jalma anu datang ka dieu. Eta 2 jalma teh anu geus nguntit nuturkeun si lain dina mangsana lumampah mulang euy. Jadi si lain mah memang moal nyaho. Aya anu nguntit nuturkeun dina jarak rada anggang Daru. Ki Sangkal Bulung bisa ngarasakeun ayeuna geteran kana batina bakal aya 2 urang jalma anu datang nyata anu geus nuturkeun Andaru dina mangsana keur lumampah mulang. Kasegetan pangdenge Ki Sangkal Bulung bisa ngadenge ayana gerakan 2 urang jalma anu asup ka buruan imah. Ki Sangkal Bulung acerat kaluar ti jero imah. Saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Rasanti jeung Sandika anu harita geus aya di buruan imah. Duanana pada ngeureunkeun lengkahna. Ki Sangkal Bulung da puguh geus nyahoeun. Tetela si lain 2an geuningan nu datang ka dieu teh Rasanti Sandika. Dewek geus bisa katebak kadatangan si lain. Tangtuna oge boga karap hayang nulungan ngabebakeun si Saraswatinya anu aya dina cangkelman dewek. Tapi si lain 2an pamohalan bisa ngabebakeun si Saraswati euy. Sabab kemampuan ilmu silat si lain 2an moal mampu pikeun ngungkulan ajen pangati dewek. Sabab kajadian dina poe anu katukang ku si lain geus ka Bandungan. Kumaha kahebatan kakuatan ilmu dewek leuwih bunjul. Rasanti ngaret ka Sandika bari ngomong lalahunan. Kang Dika, median anti Kang. Pikir ijen jajate ngaunan Ki Sangkal Bulung Kang.
Asa masih kena penasaran. Margi dina dinten anu kalangkung memang tacan tuntas anti dina ijen jajatena Kang. Tapi kada sing hati-hati anti. Ulah dugikeun kabalangahnya. Kang dikatemi harap anti, upami dugikeun ka anti nyandangan ka nyeri, Rasanti maju 2 lengkah bari neuteub seukeut ka Kisangkal Bulung betus nyarita. Kisangkal Bulung. Caritaan Andika memang benar. Kuring duaan datang ka dieu memang boga karep pikeun ngabebaskeun nu jadi indung. Anu mata kuring geus saga diri pikeun ijen jajaten ngaunan diri Andika Kisangkal Bulung. Rasanti negrakeun sikapna anu geus saga diri pikeun ijen jajaten ngayunan Kisangkal Bulung. Nu dipalar bisa nulungan ngabebaskeun nu jadi indungna. Kisangkal Bulung nyarita deui di barungjang seuri. Si Laing bener-bener geus bosen hirup sia Rasanti. Bermekenglet belako kujubar saukur ngandalkeun jurus pedang kilat bumi jeung jurus tapak darah suci ke boga karep hayang ijen di jajaten ngelawanan dewek. Kalah kumaha oge si Laing moal mampu ngimbangan kamampuan ilmu silat dewek mah euy. Dina jurus pedang kalabang ireng jeung kakuatan ilmu watu galung. Si Laing ngan saukur micenan tanaga tepuguh Rasanti. Tarung dina waktu anu katukang. Tacan tuntas tepikeun ka lekasan Kisangkal Bulung. Sabab kaburu digantikeun ku salaki kuring. Ayeuna waktuna kuring ngabuktikeun kamampuan diri anu sapinuhna pikeun ngalubuhkeun Andika. Rasanti naneskeun ijen jajaten ngaunan Kisangkal Bulung tacan tuntas tepikeun kalekasan. Sabab kabur Sandika anu jadi salakina maju ngagantikeun dirina. Kisangkal Bulung humbar caitanana di barungjang seuri. Dengekeun ku jajawir si Laing Rasanti. Entong boroning ukur si Laing sorangan anu tarung ngalawanan dewek. Dala sok sanajan maju babarengan jeung salaki si Laing bisa dipasikeun tetep dewek anu bakal unggul mah Rasanti. Rasanti mesat pedang tali putih seret barasat. Harita Rasanti saga diri pikeun ngagunakeun jurus pedang tali putih dikombinasikeun jeung jurus pedang kilat bumi. Digabungkeun jeung jurus tapak darah suci. Kisangkal Bulung bari mesat pedang hideungna terus nangtang Rasanti anu miheulaan majuna rajang. Mun si Laing memang masih kene penasaran hayang tarung tepikeun ka tuntas lekasan. Geus teu kudu bari carita Rasanti. Hasok si Laing maju dalajang. Hade. Kuring anu bakal maju dalajang Kisangkal Bulung. Tadah paleyang kuring dia. Heya. Jerelat culung Rasanti majuna rajang. Sabetan pedang nangarah kana anggota badan lawan. Tapi Kisangkal Bulung bangun anu geus bisa maca kana tata gerak jurus lawan. Harita bangun anu gampang nakeran nakis pedang lawan ku pedangna. Hiuk berasa sergiuk dang koleweng. Balukar bantrokan senjata Rasanti ngajari jeung kadorong mundur ka tukang. Pedangna ngoleweng kagegir leungeun katuhuna asa koper. Kisangkal Bulung anu malasna rajang rikat Rasanti nakis pedang lawan berasap nakis pedang lawan bari ngasupkeun panarajang dampal leung kencana dina jurus tapak darah suci ngahantem kana dada lawan. Sat hiuk cerbet. Kes. Tapi panarajang
taya pangaruh naon-naon pikeun nu lawan mah. Malah Ki Sangkal Wulung anu ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana cangkengkeun calawan. Serdak des. Rasanti ngageros semua anu nahan ka nyeri saterus ngadarigdeug munurus sabarengkah ka tukang. Tapi gancang Rasanti ngajaga kasaimbangan badana. Saterusna mancuhkeun tangtunganana. Ki Sangkal Wulung ngumbar caitanana di barung jeung seuri. Jurus tapak darah suci Silaing anu kena kana anggota badan dewek moal aya pangaruh naon-naon Rasanti. Anu matak ajakan Saki Silaing euy sina maju ngabantu maju babarengan ngahurup dewek sina maju ngabantu Saki Silaing Rasanti kagok ku aing mah baban kabihanana. Kuring masih mampu neruskeun tarung. Hayya. Surela cung Rasanti penasaran. Harita maju dina rajang meh ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan panarajang sapinuhna. Tapi jurus pedang kalabang ireng jeung kakuatan ilmu watu galung anu digunakeun ku Ki Sangkal Wulung lain bae mampu ngimbangan panarajang lawan ngabendung naki setiap sabetan pedang lawan. Hiup berasa terang. Rasanti aya kasempetan ngasupkeun panarajang dampal leungeunna dina jurus tapak darah suci ngahantem kana dada lawan. Sakyuk culubes tus. Sok sanajan kabeunangan deui tapi geseh waktu sababaraha detik harita Ki Sangkal Wulung malesna rajang ngasupkeun panarajang leungeun kencana kana iga burung Rasanti. Sakyuk dakdes. Rasanti ngageronahan ka nyeri terus ngabangkieung munures sababarengkah ka tukang. Gancang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung, darigdeug, raneg. Rasanti mancuhkeun di tangtunganana. Ki Sangkal Wulung mancuh dina tangtunganana, baritus ngareret ka tempatna Sandika betus nyarita. Asok Silaing maju Sandika. Lain ngajedog wae sia. Teu nyaah ka pamajikan. Bantu pamajikan Silaing. Mun heueuh rek bela sakti akan jadi pamajikan. Mun Silaing teu maju ngabantu, montong kaduhung Silaing sia. Mun sakedeung deui si Rasanti pamajikan Silaing, modar ku leungeun dewek sia. Sandika kaudang oge amarahna. Harita ngajoerat satusna mancu di tangtunganana di gigireun Rasanti. Bari nyaret ka Rasanti harita Sandika ngomong laraunan, "Anti, urang cumponan panangtangna Ki Sangkal Wulung anti. Urang maju babarengan pikeun ngayunan jeung lawan. Urang buktikeun kamampuan urang duaan anti." Rasanti ungeuk nandakeun satuju kana caita anu jadi salakina. Ningali Sandika maju ngabantu Ki Sangkal Wulung humbar di caitanana. Silaing tetela bela sakti akan jadi pamajikan Sandika euy. Tagaranan Silaing duaan maju babarengan ngalawanan dewek. Nganu harti dewek moal tepikeun ka kudu miceran waktu teu puguh. Sabab bisa sakaligus merenang Silaing duaan. Sabab geus bisa dipastikeun Silaing duaan pamohalan bakal mampu ngimbangan kamampuan dewek. Dina sikapna anu tanes, Sandika bari neuteub seukeut ka lawan terus cerita. Andika ulah kata kabur Ki Sangkal Wulung. Sabab dina mangsana kuring duaan maju babarengan. Tacantang tu bakal gampang kitu wae. Mampu diungkulanku anu jilawan. Geus watuna kuring duaan ngabuktikeun kamampuan pikeun ngungkulan Andika Ki Sangkal Wulung. Ki Sangkal Wulung ngalengak seuri bari nyarita. Dengekeun ku Silaing duaan Sandika Rasanti. Geulis Silaing euy.
gede milik Sandika ke pamajikan gelis ya edot ku aing sanajan si lain duaan tepikeun kangagunakeun kamampuan jeung kakuatan Panarjang Sapiruna sarta keuna kana anggota bandewek pamohalan kakuatan Panarjang si lain duaan bakal nembus kakuatan ilmu waktu gulung anu ngalapis sakudu bandewek Sandika nantukeun sikapna dina ngarunan Kisangkal Wulung dirina langsung bakal ngagunakeun jurus tapak sambang getih kitu dirasanti sagad diri pikeun ngagunakeun kamampuan jurus pedang kilat bumi anu sapinulna digabungkeun jeung jurus tapak dara suci samemeh majuna Rajang Rasanti neuteup seukit kunci lawan bae nyarita Kisangkal Wulung kuring dua ananaskeun demi ngabela nu jadi indung bakal ngadu jiwa ngayunan Andika sok sanajan tepikeun kakudu acaling pati tayabayana urang teruskeun tarungna tadah Panarjang di dieu hayya Jorelat Rasanti leuwih teu majuna Rajang dituturkeun ku Sandika anu marengan kana Panarjang nu jadi pamajikan Kisangkal Wulung jadi rada kageteun oge sabab ngayonan Rasanti jeung Sandika anu maju babarengan tetela mampu ngarobah kana kayaan sabab sanajan sababaraha kali bisa nakis pedang lawan tapi Panarjang Sandika anu ngagunakeun jurus tapak sambang getih geus aya kana 2 kalina ngahantem kana anggota badana hiup berasap terang hiup berasap terang 2 kali sabetan pedang Rasanti ditakis tapi Panarjang sapasang jampal leungeun Sandika pilih genting hantem dada lawan set hiup jelebet des edan jadah sia Kisangkal Wulung ngagero semu kaget bari ngacarik jeung kadorong mundur ka tukang tapi gancang Kisangkal Wulung mancuhkeun di tangtunganana bari ngareret ka Sandika harita Kisangkal Wulung terus nyarita di barung jeung seuri 2 kali Panarjang jurus tapak sambang getih nu digunakeun ku si lain ngahantem kana dewek Sandika tapi kadeleh ku si lain kakuatan Panarjang si lain taya pangaruh naon-naon ke dewek mah nandakeun kakuatan Panarjang si lain teu mampu nembus kakuatan ilmu waktu gulung hasok rek kumaha ketak si lain Sandika heuy teu kudu baca carita Kisangkal Wulung tadah jurus tapak sambang getih ieu heya Jorelat Sandika nu miheulaan majuna Rajang dituturkeun ku Jorelatna Cirim Rasanti anu mangarangan kana Panarjang nu jadi lawan atau nu jadi salakina dina mangsa ngayunan 2 urang lawana ilmu silat Kisangkal Wulung anu ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng memang bisa diungkulan ku Sandika jeung Rasanti tapi nu jadi kekuatan utama mah nyaeta kekuatan ilmu waktu galung anu ngalapis sakujur badana ngajadikeun setiap Panarjang Rasanti dina jurus tapak dara suci jeung Panarjang Sandika dina jurus tapak sambang getih waktu kena kana anggota badana tetap teu mampu nembus kekuatan ilmu waktu galung ngajadikeun Panarjang anu kena kana sasaran taya pangaruh naon-naon tepikeun pikeun auji lawan mah cacakan mun Kisangkal Wulung mun teu boga kakuatan ilmu waktu galung mah bisa dipastikeun ku Sandika sorangan ge Kisangkal Wulung bakal mampu
dirubuhkeun dijungkalkeun tahapan acen pangatina. Sok sanajan Kisangka Wulung mineng kabenangan ku Panarajang Sandika, tapi lantaran kekuatan Panarajangna waktu kena kana anggota badana taya pangaruh naon-naon ngajadikeun kayan Kisangka Wulung aya di pihak anu menang angin. Saperti harita waktu Kisangka Wulung ngalakukeun Panarajang balasan nu dijadikeun sasaran teh Rasanti. Sabetan pedang ngarah kana beuheung lawan. Rikat ditakis ke pedang Rasanti. Hiuk berasa terang. Meh bareng jeung pedangna ditakis ku anu dilawan, harita dengan kenca Kisangka Wulung reka hantem dada lawan. Karepna rek leuwih ti heula ngarubuhkeun Rasanti. Tapi Sandika gancang ngabendung Panarajang Kisangka Wulung. Hiuk kedugas. Satiap Kisangka Wulung narajang ka Rasanti, waktu pedangna ditakis ku Rasanti terus dengan kenca Kisangka Wulung reka hantem anggota badan lawan, harita dibendung diwe ku Sandika. Sok berasa perang. Teu matak aneh mun dina lumangsung eta tarung. Kisangka Wulung anu hayang gancang bisa ngarubuhkeun dua urang lawana teh tetela teu bisa gampang kitu wae. Kabuktian geus liwat sababaraha jurus Kisangka Wulung anu hayang leuwih ti heula ngarubuhkeun Rasanti tetep gagal sabab Panarajangna dibendung ku Sandika. Harita Kisangka Wulung nyobaan ngarobah sasaran Panarajangna jadi ka Sandika. Karep hayang leuwih ti heula ngarubuhkeun Sandika. Sabetan pedang ngarah kana beuheung lawan. Syuhyuk nang jerat los. Sandika ngajerat dina tempat. Datang Panarajang sabetan pedang Rasanti. Panarajangna dileuwih ngabayakeun pikeun dirina. Sabab sasaran Panarajangna nyata sapasang panolawan kitu jeung kitu kayan lumangsung dina waktu harita. Satia Panarajang ka Sandika lain bae Panarajang Kisangka Wulung, lain bae bisa disingkahan ku Sandika. Tapi sabetan pedang Rasanti sasaran Panarajangna tetep ngarah kana sapasang panon lawan. Mangrupa Panarajang anu ngabayakeun pikeun uji lawan. Sabab bagian panon mah teu kalapis ku kakuatan ilmu waktu galung. Ceratulung. Kisangka Wulung ngacerat mundur ka tukang. Mancuh dina tangtunganana. Ngeureunkeun heula tarungna, ngatur ing hapanapasna bari ngomong dina jero hatena. Dan si brewek yang leti. Edan Panarajang si Rasanti. Sabetan pedangna teu weleh ngarah kana sapasang panon aing. Si ganunya bagian mata mah teu kalapis ku kakuatan ilmu waktu galung. Aduh. Alah, leus ka aingna we aduh. Si Sandika ge anu ngagunakeun jurus capak sama getih. Geus sababaraha kali ngahantem kana anggota badan aing. Mun ceuk aing teu boga kakuatan ilmu watu galung, sakali kabedangan ku Panarajang jurus tapak sama getih. Dipasikeun aing bakal nubuhkeun ku anu dilawan. Lamun lumangsuna tarung terus kawas kieu mah tah bakal lalu mangsuna tarung. Anu saterusna bisa leuseuh tanaga aing. Sarta bakal mangaruhan karena kalancaran yang hapan-napas aing. Mun hayang gancang bisa ngarubuhkeun dua urang lawan, aing kudu ngalakukeun parobahan dina ieu tarung geus. Moal saeun ku aing mah. Kisangka Wulung jadi boga pamikiran mun tarung terus lumangsung saperti kitu, tangtu bakal jadi lila waktuna. Sarta mahna ge bisa jadi bakal leuseuh tanagana, sarta bakal ngaganggu kana reng hapanapasna. Ningali Kisangka Wulung tatsan saga diri nuruskeun tarungna. Harita Rasanti musirkeun paneuteupna ka dilawan betus nyarita. Kunaon andita kalaka berjadi kalaka ngajanteng teu puguh kitu geuningan? Kisangka Wulung? Pas kawas anu bingung, lain hayang ngabinasakeun kuring duaan andika teh. Ingatkeun Kisangka Wulung. Andika ku Andika lumangsung aya tarung kudu tepikeun ka anggeus.
amat kudu pikeun ka beres Ki Sangkal Bulung. Sandika milu nyambungan kana caitan deui pamajikan ditujukeun ka si Sangkal Bulung. Bener. Andika ulah ngasaukur bisa ngubar caitan bungkul. Jadi caitaan teh kudu dibarengan ku kanyataan Ki Sangkal Bulung. Atawa dicukupkeun tepikeun ka dieu. 100.000 Raswati dibebaskeun ku Andika. Yeah. Si laing montongnya capek kamana kalap Sandika sia. Pasati. Make jeung tarung dicukupkeun tepikeun ka dieu. Terus si Saraswati dibebaskeun. Memangna dewek geus eles jajaten ku si laing duaan. Sagedeung deui kaayaan lumangsungna ieu tarung bakal robah deui sia. Jadi si laing duaan teu kudu kaget. Tarung tetep kudu langsung. Sangkal Bulung nangtukeun sikapna pikeun bisa sagancangna ngungkulan dua urang lawanna. Taya dicara kajabat kudu ngagunakeun curus pamungkasna anu arang langka digunakeun mun teu ngayunan lawan anu beratna. Mangrupa kakuatan ilmu anu ngandung kakuatan gaib. Ki Sangkal Bulung sagadiri pikeun ngagunakeun ilmu pamungkasna nu disebut mantra langkara. Watakna setiap panajang lawan mal bisa jelas, mal bisa labas laju kena kana sasaran sabab